dia bapak cing sok keluar we kembe. Keluar kumaha tadi halangan. Tempel kartu. Scan QR scan. Bantuan bisa bapak itu. Tempelkan tuh. Tempelkan. Kemana tempelkan? Scan mah kayak itu mah kan layar atuh. Seng. Kanu layar. Itu kemana? Kanu layarnya Itu bapak eta tuh. Aya eta apa nih aya? Tuh ning ngajempet teh nyarios deui. Neng, aing rek bijil. Oh, tadi mah pakai ieu urang teh. Ya berarti pakai eta deui. sok bapak tempelkeun QR-na ta eta QR-na. Di luhur meureun. Dina layar itu Nah layar itu bapak. Hah? Nah layar. Nah layar di atas TV, Cobian. dina TV-na. Di mana? Kena kaca. Atawa ditanekeun deui bapak. Tanekeun deui ka anak anu tadi. Minta Pak. Bapak tuh minta tolong atuh ke orang lain. Mana? Kumaha? Ada batur madakan itu. Batur maka ditu Pak, tujuan. Kemana? Tuh kadu lawang itu. Terus kumada itu tuh ditutupan. Bener kan Atuh dina. Kan ya keluar. Parkir keluar eta. Bapak dilari heula mun heula tuh Itu sugan. tuh. Hah? Itu kit. Kemana? Urang kan pakai ieu bieu. Yang nguriling heula tuh. Kan waya Bang, jelemaan. kali itu yang kedaya tarif. Tutorial heula tuh. Itu kan itu karunya batur. Mana? Atuh da teu terang pan. Taros atuh. Bapak urang nguriling heula wengke urang ningali batur. Kitu pan kabayan. Aduh, Gusti. Ku sabab teu nyaho carana manehna balik ka dieu. Oh, nya batur ge ka dia sami Pak. Parkir Sami tuh. sami ka mana? Itu batur naruh Itu tuh orang ka parkir dia. deui. Apa nanti pegatnya gitu-gitu. Oh. Yang tempat parkir. Sami cek tinggal itu batu. Nempel ke naon. Tuh, Bapak cing. Aya deui batur ge eta. Carana. Tuh, tadi tuh batur. Jika kartu nu Bapak, jika kartu nu Kartu Bapak. Kan Bapak saldoan kitu. Aya ih. So keluar, Pak. Kurang tempelkeun. Bijil. Eta keluar teh. Urang mah rek curi. Heeh, kumaha? Da jelema tanyakeun. Pada di orang kampung gak bisa keluar. Tarik, ya, nah, cerita. kitu tuh bieu. Tuh. Eta batur ge. Eta mah da kusorangan dibuka nanya. Heeh, bieu teh geuningan tah. Cek sudah itu. Saru Sing di dia mah. Tah. Tempel kartu. Ini teh kartu bukan duit. Ah sini ah. Tadi bapak masuk pakai ini. Oh bapak. Sami-sami itu Pak. Aku yang belegug. Makasih. Ternyata aku belegug. Makasih ah. Di kampung ay. Aduh. Di kamanakeun tempelkeun Eta pan scan tiket di handap teh. Jadi scan heula tiket, terus kartu. Heeh, jadi duanya Bapak dua. Tadi teh pan ngainfokeun teu didangukeun nya. Apanan Teu emang batur yang ngaberin ka dia itu tuh. Tadi ge scan tiket, tempel Anggap kartu. begitu. Scan tiket, tempel kartu gitu kan? Kitu kan. nu di dia teh jiga teh diangge soalna batur ge sami ngeuliling ka dieu. Awon. Ngeuliling ka itu batur ge sami. Ngawieu saiki teh mah tah untung tiasa keluar. Supir ke apa prakteknya. Nah, ini mah apa kudu gitu. Jembar Pak. Hebat Di Bapak. like ulah di wartos-wartosnya abi yang abi belegugnya. Maaf Pak. Mari buat bagi baca-baca. Bapak teh awis teh calik eta teh sok. Mari buat insyaallah di Kepala meser jok mobil sakieu wungkul ge awis Pak. Jokna wungkul ya mah. Bungkusnya Ade bungkus. Pak.
Mana mah ieu rahasia urang. Aduh, Gusti Agung. Sampai begini kita ternyata suruh scan itu kartu masuk, artinya bahwa mobil ini akan masuk, jangan disiap nanti ngagesek mobil batur. Tadi kita menggesek tidak bisa. Ih, ayo mana? Oke lah. Bapak Aing. Baiklah jadi pengalaman mata hirup kudu gaul baru kaing kukuringan di. Aduh. Yang datang itu tidak Nabi curang Bapak.